Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Nazira Dea Aurelia di kelas 12 bahasa nomor absen 25. Dina kasempetan ieu abdi bade nyarioskeun carita dongeng nu kagungan judul Ciung Wanara. Kacaturkeun di Karajaan Galuh anu ngaheuyeuk dayeuh waktu harita teh nyaeta Prabu Barmawijaya Kusuma. Anjeunna gaduh permaisuri dua, nu hiji Dewi Naganingrum, nu kadua Dewi Pangrenyep. Harita duanana keur kakandungan. Barang nepi kana waktosna Dewi Pangrenyep ngalahirkeun budak lalaki kasep jeung mulus dingaranan Haryang Banga. 3 bulan ti harita Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun di parajian ku Dewi Pangrenyep. Orokna lalaki deui, tapi ku Dewi Pangrenyep diganti ku anak anjing nepi ka saolah-olah Dewi Naganingrum teh ngalahirkeun anak anjing. Ari orok nu saestuna diasupkeun kana deui kandaga dibarengan ku endog hayam sahiji, terus dipalitkeun ka walungan Citanduy. Nyaho kaayaan kitu Sang Prabu kasida ambekna ka Dewi Naganingrum, terus nitah ki leungser supaya maehan Dewi Naganingrum lantaran dianggap geus ngawiwirang raja pedah ngalahirkeun anak anjing. Dewi Naganingrum dibawa ku leungser, tapi henteu dipaehan. Ku leungser diselongkeun ka leuweung nu jauh ti dayeuh Galuh. Ari kandaga anu dipalitkeun teh nyangsang dina badodon tataheunan lauk Aki jeung Nini Balangantrang. Barang Aki jeung Nini Balangantrang neang tataheunana kacida bungahna menang kadaga deui teh. Leuwih-leuwih sanggeus nyaho yen di jerona aya orok lalaki anu mulus tur kasep. Gansang budak teh dirau dipangku, dibawa ka lemburna nyaeta lembur Geger Sunten sarta diaku anak. Kacaritakeun budak teh geus gede tapi masih keneh can dingaranan. Hiji poe budak teh milu ka leuweung jeung Aki Balangantrang. Ninjo manuk nu alus rupana. Nanyakeun ka Aki Balangantrang, "Aki, ari eta satonaon?" "Eta teh ngaranna manuk ciung, Jang." Tuluy budak teh, "Ninjo monyet." Ari eta naon Aki?" Dijawab deui ku si Aki, "Eta teh ngaranna Wanara." Budak teh resepkeun kana eta ngaran, tuluy bae minta supaya manehna dingaranan Ciung Wanara. "Mun kitu mah ngaran kuring teh Ciung Wanara bae atuh Ki." Aki jeung Nini Balangantrang satuju. Ayeuna Ciung Wanara geus jadi nu kasep sarta gagah pilih tanding. Ari endogna teh disileungleuman ku naga wiru ti Gunung Padang nepi ka megarna. Ayeuna geus jadi hayam jago anu alus tur pikalucueun. Dina hiji poe Ciung Wanara amitan ka Aki jeung Nini Balangantrang sabab rek nepungan raja di Galuh. Inditna bari ngelek hayam jago. Barang nepi ka alun-alun Amprok jeung Patih Pura Wesi katut Patih Pura Gading. Ninjo Ciung Wanara mamawa hayam jago, eta dua patih ngajak ngadu hayam. Ku Ciung Wanara dilayanan. Burung wae hayam teh diadukeun. Hayam patih eleh nepi ka paehna, patih dua ngambek, barang reng ngarontok Ciung Wanara ngaleungit. Dua patih buru-buru laporan ka raja. Ari Ciung Wanara papanggih jeung leungser. Terus milu ka karaton. Nepi ka karaton, Ciung Wanara ngajak ngadu hayam ka raja. Duanana make tandon. Lamun hayam Ciung Wanara eleh, tandona nyawa Ciung Wanara. Sabalikna, lamun raja nu eleh, tandona nagara sabelah. Sarta Ciung Wanara baris dijenengkeun jadi raja tur diaku anak. Gapruk bae hayam teh diadukeun. Lila-lila hayam Ciung Wanara teh kadeuseuh terus kapaehan. Ku Ciung Wanara dibawa ka sisi Cibarani, dimandian nepi ka elingna. Gapruk diadukeun deui. Keur kitu dating naga wiru ti Gunung Padang. Nyurup kana hayam Ciung Wanara,
Sanggeus kasurupan naga wiru, hayam ciung wanara unggul, hayam raja eleh nepi ka paehna. Luyu jeung jangjina, ciung wanara dibere nagara sabelah, belah kulon. Dijenengkeun raja sarta diaku anak ku Prabu Barmawijaya Kusuma ari nagara nu sabelah deui belah wetan dibikeun ka Haryang Banga. Ku kabinekasan kileungser, ciung wanara bisa patepung deui jeung indungna nyaeta Dewi Naganingrum lila-lila reka perdaya Dewi Pangrenyep teh kanyaohan ku ciung wanara saterusna atuh Dewi Pangrenyep teh ditangkep sarta dipanjarakeun dina panjara besi. Haryang Banga kacida ambekna basa nyahoeun indungna geus dipanjara ku ciung wanara. Taya nu eleh sebab sarua saktina, tapi lila-lila Haryang Banga teh kadeusah ku ciung wanara. Haryang Banga dibalangkeun ka utaneun Cipamali. Tah ti harita kayaan galuh jadi 2 bagian teh. Kuloneun Cipamali dicangking ku ciung wanara, ari wanteunana dicangking ku Haryang Banga.